urang lajeng deui mangga ngaturkeun wilujeng ngadangukeun kasubri kaum dangu di mana we leungina nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Salajengna para mitra sadaya atuh kecapangan teu sok seueur para mitra sadaya atuh cenah upami tadi dugi kana teh imut tetapi anu ngagelenyu belenge seuri cakakak para mitra seuri cakakak seuri rada tarik ke para cakakak seuri tapi barakatak seuri eta langkung deui para mitra tuh gedenya aing bubujeng ke para mitra jeung bahasa Sunda seueur tingkatanana ngawitan tina gelenyu para mitra balenge para mitra sadaya tos kitu cenah para wargi sadaya atuh hartos nama anu aya nyikikik seuri tiasa kai seuri ngakai tiasa para mitra dugi ka seuri anu mante kaluar suatan rada tarik ngabarakata itu diantarisna cek bahasa Sunda. Mangga dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Ki Deksa dina bagian ke-106 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Kumaha daramang sadayana hatur nuhun. Atuh alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina seri ngadu pelet dina bagian ka-106. Dina bagian 105 harita teh mangkurip parantos usaha sate kapolah bade ngadamangkeun bojona atawa pamajikanana nu keuna wisaya. Keuna ku pelet anu menceng. Salah tembak para mitra pelet menceng geuna ka bioon. Ditembakeun ka Nyinining menceng geuna ka bioon. Jadi kieu akibatna para wargi. Dasar dongeng cenah dongeng dia. Mangga para mitra anu bilih kasabit nami kasabat tempat hapunten. Ieu mung sakadar dongeng cenah para mitra. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang dina bagian ka-106. Para mitra kaum dangu, samemeh magrib kaayaan rada hegar. Belah kulon ngempur ku cahaya layung manuk recet di sarada tongeret reang patemalan jeung baturna. Diburuan gandeng ku barudak leutik nu keur ulin ucing-ucingan. Ari kolot-kolot dariuk dina bang barung atawa golodog bari ngobrol nyaritakeun kaayaan di lemur Cibonteng nu masih keneh diancam ku kalibutan. Sabab aki jumin jeung ruhya can katewak nu tangtu sawaktu-waktu bakal datang deui. Dina kaayaan sarupa kitu bioon geus balik ti imah Bahjilun. Ngagandeang leumpang bangun taya karingrang teu poho ngajingjing rantang. Nu geus kosong lantaran eusina dicokot ku Bahjilun. Bioon ngarasa sugema hate lantaran siasatna geus hasil diterapkeun ka Bahjilun. Nu peuting engke bakal datang ka imahna. Muga-muga siasat aing teh teu gagal, aing bakal maksa ka Bahjilun. Sangkan dae kawin jeung aing, nu saterusna aing bakal menta diserahkeun ka Kang Kurip. Saterusna deui aing bakal tumaninah rumah tangga jeung Bahjilun nu berat beunghar. Keun sia bakal maju ayeuna mah diri aing teh. Moal tetep we jiga kieu kekerehet. Ceuk hate bioon bari leumpang. Muru ka imahna hatena geus ujub. Yen tujuan bakal laksana sarta siasat nu dijalankeun ayeuna bakal hasil. Akhirna bioon tepi ka imahna dibageakeun ku anakna nu bangun bunga. Puguh bioon gede hate disangkana mah Nyinining teh geus biluk ka manehna. Atuh jadi lindeuk babarengan datang ka imah tuluy ngobrol. Masak naon keur dahar sore teh Nyai? Geus sadia acan? Ceuk bioon bari melong ka anakna. Nu harita keur ngampar samak di tengah imah. Ngangeunang Kang Ora mah ditambah ku lalap daun sampe. Sambalna make onco meunang meuli ti warung. Sok urang tuna urang tuang mah meungpeung beurang keneh urang ngariung jeung bapa. Ceuk Nyinining dari pisan. Hatena bungah lantaran indungna rada beda jeung biasana ayeuna mah. Siga-siga nu rek eling inget kana dahar jeung kulawarga. Padahal maksud bioon mah keur ngalilineuk anakna sangkan daek saengko jeung manehanana. Yu atuh da nyaan geus lapar mah teh. Ka mana ari bapa maneh? Aya di tukang mah keur ngampikeun suluh. Kemah urang akutan heula nya sanguna. Mama teu kudu midamel bisi capenya. Calik we di dieu nya.
Nyinining ngaleos ka dapur. Rek nyokotan sangu jeung dengeuna tuluy digunukeun di tengah imah. Meninga barak mata kabita kawan tu angeun haneut keneh meni ngebul. Kaambeus seungit ngahudangkeun rasa lapar. Bioon ngarasa sugema hate lantaran anakna ayeuna mah someah siga nu lideuk. Nurut kana kahayang manehna. Atuh diajak ngadahar ngariung teh meuni atoheun pisan. Harita geus emok nyang hareupan kadaharan. Nyinining masih keneh akut-akut nyadiakeun cai enteh keur inumeun. Jeung nu sejena bari digawe teh hatena deg-degan lantaran cai nu dipake ngeueum kumis maung teh bisi teu kainum ku indungna. Muga-muga we ulah rewel indung aing teh jiga biasana. Sabab lamun cai teu kainum bisi niat bapa teu laksana. Cilaka bakal meureun salilana rumah tangga moal tentrem aing nu jadi korban. Ceuk hate Nyinining. Bari ngajingjing teko dieusi cai enteh tuluy dibawa ka tengah imah disodorkeun ka indungna. Mana bapa maneh teh nyai hayu urang dahar kitu? Ke urang waltosan nya mah nya. Nyinining ngoloyong ka dapur. Kadenge ngageroan Mang Kurip. Tekung silila geus ngariung di tengah imah. Mang Kurip teu loba omong ka pamajikan teu ngareret-reret acan. Api-api teu malire sedeng Nyinining geus sadia nyadiakeun cai enteh 3 gelas. Nu hiji dicadangkeun keur indungna geus dicampuran ku cai dipake ngeuman kumis maung. Akhirna berak dalahar tiluan bareng balake cerakan. Sajeroning dahar para mitra, Mang Kurip asa teu puguh rarasaan. Angeun teu karasa ngeunahna samal teu karasa ladana asa teu nikmat dahar teh. Ari sabab inget bae kana tarekah nu geur dijalankeun bisi teu hasil kailan lancar. Atuh daharna teu beda jeung sasaringan ukur tamah teu teuing. Malah mah pipikiran kumalayang ka mana meni inget kanu teu puguh. Geus dijalankeun amanat aing teh ku si nyai, kumaha lamun manehna pohoeun jeung deui kumaha mun teu kainum ku si Oon nya. Tang tu moal hasil tujuan teh meureun. Mangka ningalah kumis maung sasat nanonkeun nyawa. Tapi aing yakin kana kasatian nu jadi anak pasti manehna ge bakal soson-soson ngajalankeun hartina mah ngajalanan nu jadi indung sangkan cager kasakitna. Mang Kurip ngupat dina hatena. Bari tuluy ngareret ka Bioon anu harita keur ngalimed dahar bangun ponyo kawan tugeus capetas udar ider. Nu pangheulana rengse dahar Nyinining lantaran manehna oge can teu beda jeung bapana. Dahar henteu jongjon hatena gegebegan sok sieun tarekah teu hasil. Nyinining teu hayang nguciwakeun ka bapana nu geus paeh poho. Paeh poso manarekahan indungna sangkan balik deui kana adat nu biasa. Nah dahar teh teu pira teuing nyai sing gede atuh ngarawareg. Ceuk Bioon bari ngareret tuluy ngahuap deui ka salaki mah teu malire. Cekap mah datos tadi memeh dahar teh tos nada beuleum sampe. Jawab Nyinining teu beakeun ekol para mitra. Nu puguh mah geus teu geunah hate bangreung ku kaayaan harita teh matak gegebegan bae. Da mah geus seubeuh cik atuh mentanya cai nyai lah. Mangga da tos sayagi mah. Kalayan ati-ati jeung pinuh ku pangharepan, Nyinining nyodorkeun cai sagelas ka indungna. Bioon teu leuwih pikir da memang teu boga curiga naon-naon gap nampanan gelas. Regot nginum meningalak-lak ampir beak sagelas. Atuh jiga teu sadar Mang Kurip jeung Nyinining carolohok bengong. Nempokeun anu keur nginum sabab hayang buru-buru nyaho kana hasilna. Kuprak gelas kosong murag Bioon ngadak-ngadak leuleus leungeunna. Lir anu dipupul bayu tas nginum teh sirahna lieur leungeun ngaleper. Tetempoan asa ranyai kararoneng pating gurilap asa seram. Tungtungna Bioon peureuh beungeutna ditungkup ku dampaleungeun. Duh lieur. Lieur ieu lieur aduh. Gusti ceuk Bioon bari nyuuh lalaunan kana lahunan sorangan. Pugu Mang Kurip jeung Nyinining colohok kasima samar pola samarampa. Gegeumeueun jeung teu puguh cabak. Ari sabab teu nyangka bakal kontan jiga kitu balukar nginum cai kumis maung, Bioon ngadak-ngadak leuleus. Bapak, kumaha tuh bapak itu emak kunaon bapak? Nyinining nanya ka bapana. Dibarengan ku hati reuwas jeung tagiwur teu puguh rasa. Panon melong ka Mang Kurip anu sarua rada reuwas. Tapi lila-lila mah Mang Kurip sadar kana kaayaan. Manehna ngusap beungeut bari istighfar. Wah naon-naon nyaikeun bae sing tenang, cenah tuluy ngadeuketan Bioon. Gap harita para mitra peupeuteuyanna teh dicekel sarta diteuteub radalila pok ditanya sugan eling keneh. On kunaon ieu teh? Naon anu karasa? Bari digebig-gebig tapi Bioon tetep nyuuh kana lahunan sarta teu daek nemalan siga nu teu eling.
kapaehan atawa memang teu kuat nyarita. Nyi Nining beuki reuwas manehna buru-buru ngadeukeutan ka indungna, gep milu nyekel kana leungeun indungna bari jajantung neratug tutunggulan. Kunaon mah teh Pak? Napa jadi kieu geuning? Nyi Nining akhirna mah nanya. Lantaran bener-bener reuwas bisi aya kajadian leuwih parna. Ulah kagugup Nyai, ieu urang bawa ka kamar bantuan ngagotong. Mangapa sok atuh? Kalayan teu miceun waktu Mang Kurip jeung anakna ngagotong Bioon, dibawa ka kamar sina ngagoler dina kasur. Bioon peureum jiga nu sare tibra teu nyahoeun kana kaayaan dirina pada mayang. Sakujur awakna bijil kesang tiis jeung leuleus teu aya pisan tanaga. Harita para mitra Mang Kurip tuluy nyarita deui. Tong gugup Nyai, beresan heula parabot urut dahar, keun bae indung hidup mah moal naon-naon. Bapa yakin kana kaayaan kieu. Moal matak naon-naon, ceuk Mang Kurip ka anakna ngababaraha teh Nyi Nining. Bari ngupahan hate sorangan nu sarua ngarasa reuwasna. Nyi Nining teu loba omong buru-buru kaluar ti kamar merenkeun urut dahar bari jeung hatena can teteg. Malah maleungeun ge ngeleper sabab teu bisa neger-neger hate. Nu beuki lila beuki reuwas jeung melang bisi indungna kamalinaan bisi tamah parna batan tadi. Ya Allah, muga-muga pun biang sing tereh damang. Ulah kamalinaan teuing sarta ulah tamah parna kasawatna, ceuk hate Nyi Nining. Bari tuluy mangku boboko sangu ka dapur diperenkeun sakumaha biasana. Kaayaan di luar beuki burit panon poe geus surup dijajabkeun ku recetna sora manuk. Jeung dituturkeun ku pating keleperna lalai nu liar neangan mangsa. Belah kulon hibar ku cahaya layung jangjang peuting geus mimiti meber. Nyimbutan buana sinareureuh dina kaayaan kariweuh dina mangsa beurang. Dina kaayaan kitu Mang Kurip keur bingung nyang hareupan pamajikanana. Nu masih kaneh ngalempreh teu empes-empes malah jiga nu beuki parna. Teu inget kana naon-naon tapi yakin hirup keneh. Da ambekan meuni kerep ciga nu eungap. Waduh, kumaha atuh lamun geus kieu yeuh naon ubarna keur ngalilirkeun pamajikan aing. Palang siang dipake bentrokan kekuatan batin anu silih perangan dina awakna. Sabab aing geus ngadukeun kekuatan aneh dina dirina, nyatana kekuatan ti Bah Jilun jeung kekuatan ti Aki Antri. Palang siang pamajikan aing teu kuateun ye, ceuk Mang Kurip ngomong sorangan. Bari panonna mah melong ka Bioon nu masih keneh ngalempreh siga nu kapaehan. Kaayaan kitu estu matak hariwang pisan sabab teu kanyahoan kaayaan nu sanyana. Bisi leuwih parna batan nu diharepkeun. Tekung silila anakna nyampeurkeun deui bari mawa cempor ka kamar. Sabab harita geus mimiti reup-reupan. Beurang tereh kaganti ku peuting nu sepi jempling, berai kaayaan di kamar caang ku cempor. Bioon nu ngalempreh beuki sidik ku Mang Kurip diteuteub bangun hariwang. Kumaha mah teh Bapa? Nageuning ngalempreh wae. Nyi Nining beuki melangeun gek diuk dina sisi ranjang deukeut tuur indungna. Leungeun katuhu nyekel pigeulang leungeun indungna bangun anu palalaur. Leungeun katuhu nyekel pigeulang leungeun indungna bangun anu palalaur. Teuing Nyai can kapikir ku bapa ge na kudu kumaha nulunganana ieu teh. Da geuning jiga nu tibra sare atawa memang kapaehan kitu. Ubaran atuh pa ngarah tereh lilir. Oh, kumaha ngubaranana? Bapa mah can manggih akal ieu teh. Sok atuh bantuan mikiran na kudu kumaha mun geus kieu ye. Bisi indung maneh parna manten da geuning kieu kanyataanana kalah ngalempreh jiga nu kapaehan. Ceuk Mang Kurip bangun anu bingung pisan. Teu bisa naon-naon panon melong kana beungeut Bioon nu pias katojo ku cahaya lampu cempor. Ceuceuhan taarna ku cahaya haneut atuh Pak. Atanapi urutan punukna sugan lilir. Dawatir kitu wae mah atuh, ceuk Nyi Nining bari tuluy kaluar ti kamar. Tekung silila geus datang deui bari mawa cahaya haneut sarantang. Tuluy dipake nyeuceuhan tarang indungna dibantuan ku Mang Kurip. Di luar beuki rame sora jangkrik patemalan jeung baturna. Sedengkeun ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung, ditema ku sora bueuk nu matak sieun jeung keueung. Dina kaayaan kitu Mang Kurip jeung anakna ngakalan anu kapaehan, sangkan buru-buru eling deui. Najan can yakin kapaehan oge ari nempo kaayaan kitu mah, Mang Kurip nyangka kalayan yakin yen pamajikanna teh kapaehan. Sanggeus diceuceuhan para mitra bari diurutan punukna lila-lila Bioon teh lilir. Mimitina beunta lalaunan panon katara beureum. Ari beungeut pias, Bioon teu puguh rarasaan lalieur jeung leuleus taya tangan pangawasa.
Tapi ayeuna mah ingetan geus balik deui jiga sasari, geus bebas tina pangaruh pelet Mbah Jilun sarta bisa ngawasa kana dirina. Aduh, di mana itu atunya? Nah make diriung kieu nyai, ceuk Bioon kitu nabari cengkat lalaunan. Meni jiga nu hese pisan ku Nyinining dibantuan akhirna gek diuk meniru mahuh bangun ripuh. Mak, geus eling acan mak? Nyinining kalah malik nanya. Nah make nanya kitu iraha mate eling. Nah kungsi gelok kitu. Cek Bioon deui nyarita bari melong ka anakna sorot panon katara semulayu. Nya mate kungsi teu pati waras lantaran kalakuan jeung lalampahan emak beda jeung biasana. Taina kuring nanya, nah ayeuna teh geus eling atawa acan? Nyinining teu euleum-euleum nyaritana. Meni dibejakeun saujratna puguh Bioon meni ngarenyag. Tapi manehna teu nemalan deui kalah katuluy kerung ngumpulkeun lelembutan jeung ingetan. Nyawang naon-naon nu kungsi ka alaman ku manehna. Bereh kagamar lapat-lapat yen manehna teh kungsi mikahayang ka Mbah Jilun sarta kungsi ngadatangan ka imahna tapi eta kabeh asatas ngimpi lain dina sanyana. On, geus eling acan maneh teh. Kumaha rarasaan ayeuna? Mangkurip teu sabar manehna nanya bari mencerong ka Bioon. Eling kuring makang, da inget yen anu nanya teh anak jeung salaki, nah make nanya kitu atuh Kang Kurip. Kunaon atuh kuring teh boga panyakit? Bioon malik nanya. Kekelaon ulah waka nanya. Akang can beak kapanasaran. Ari maneh inget wae ka Mbah Jilun atawa henteu? Kumaha ari ayeuna? Henteu. Man ari dina impean mah rumasa. Tapi kuring mah da teu boga niat kitu, sacomobuk ge teu boga niat nyeleweng kanu teu puguh. Bioon nemalan kalayan sajujurna, dumasar kana rarasaan harita. Mangkurip meni unggut-unggutan lantaran ku sakitu ge kaharti yen pamajikanana sasatkeun aku teluh. Sagala rupa tindakan di luar kasadaran hatena. Buktina ngan saukur geus kajadian ngan sakur nu geus kajadian dianggap ngimpi ku jenis. Nya teu naon atuh. Akang ge ngarti tapi kumaha ri awak? Nah teu aya nu nyeri, bisi we boga ka nyeri nu matak ripuh kana awak. Henteu. Da kuring mah teu gering ngan asa lungse we suku meni carangke jeung pegel. Awak meni aya taya tanagaan, jawab Bioon. Oh kitu syukur atuh ari teu aya nyeri anu nyeri mah. Keun bae ai sakadar nyeri mah dangke ge moal burung cager deui. Pek reureukkeun heula ka dirinya. Ulah waka ka mana-mana bising lieur. Akang rek kacai heula can salat magrib ieu teh. Mangkurip rada teger hatena sarta ngucap syukur alhamdulillah dina hatena lantaran niatna geus laksana. Nyajung atuh Kang da nya lungse kuring trek diuk we di dieu. Bioon satujueun tuluy nyarane kana bilik. Dibaturan ku Nyinining ari Mangkurip kaluar ti kamar tuluy kacai. Samemeh wanci Isa para mitra Bioon geus mimiti jag-jag deui. Lieur jeung lungse ngadadak leungit. Atuh teu cicing bae di kamar tuluy ka tengah imah. Dibarengan ku Nyinining malah Mangkurip ge geus aya di dinya keur diuk bari malenyun udud bangun nikmat. Nah uka kaluar ti kamar na geus jag-jag. Da teu naon-naon geuning kuring mah jag-jag we da tayakan nyeri Kang, jawab Bioon. Bari gek diuk teu jauh jeung salakina Nyinining ngarasa bunga. Nya syukur atuh urang ngobrol lantaran akang teh aya picaritaeun nu sangkut pautna jeung lalakon urang sarerea. Ari kamari naon pagawean teh maneh teh on? Nah inget atawa henteu nu dilampahkeun ku on teh? Mangkurip kawas nu hayang yakin nanya deui ka Bioon. Ke Kang Kurip, kuring teh nginget-nginget heula nu karanapan sabab karasana ku kuring oge asa aya nu anehnya nu geus kaalaman ku kuring tapi asa dina pangimpian. Nah naonnya? Kekelanan ke? Bioon ngusap tarangna panon melong kana samak diteuteub ku Nyinining. Harita para mitra Nyinining tuluy nyarita. Kumaha mah mun diingetan ku kuring ngaratereh inget? Nah kumaha kitu nyai? Bioon ngareret ka anakna kalayan teu asa-asa. Barabat Nyinining cacarita medar lalampahan Bioon salila kapangaruhan ku pelet Mbah Jilun. Timimiti robah kalakuan tug nepi kadanget harita. Ku Bioon di Bandungan kalayan dariana keur bari teu weleh ungut-ungutan. Tah kitu lalakonna teh emak kumaha mun ayeuna inget aya nu inget? Bener nyai eta kungsi dilampahkeun ku emak tapi da asa dina impian teu inget sapuratina ngan ukur kokolepatan wungkul. Nah kunaon atuh kuring teh Kang Kurip? Nanya kuring teh kitu kalakuanana? Ceuk Bioon reuwaseun hatena tuluy ngareret ka salakina menta katerangan. Teu salah on kitu lalampahan maneh teh nu geus-geus teh. Kumaha rarasaan maneh ayeuna na masih keneh aya inget ka Mbah Jilun? Henteu.
nya inget biasa we kawas nu loba jadi mun kitu cara nama tuh kunaon atuh kuring teh kieu on ari cek katerangan ti Aki Andri maneh teurak ku pelet Bah Jilu nu mati ari satadi nama eta pelet ditujukeun ka si Nyai da memang geus kaharti yen Bah Jilun teh mikah hayang ka anak urang tapi teuing kumaha carana eta pelet betkeuna ka maneh cek Mang Kurip bari neuteup ka Bioon nu harita gogodeg reuwaseun nya paingan mun kitu mah tuh da kuring masuk inget bae ka Bah Jilun nya mun asa teu puguh rarasaan tapi kumaha tukang Kurip da kuring mah saeutik kitu boga niat kitu patut hampura we kuring teh Kang ulah leutik hate on dihampura lahir batin da Kang geus nyaho kana lalakona keun anggap teu aya naon-naon we daina mah geus salamet sarerea syukuran we ka Nu Maha Kawasa yen urang geus dibebaskeun tina rupa-rupa gogoda jeung dodoja tah kitu on jawab Mang Kurip dari pisan manehna ngahampura lahir batin ka pamajikanana nya nuhun atuh Kang Kurip kuring teteng terem deui ari kitu mah tapi urusan urang jeung Bah Jilun can beres sabab tadi teh kuring teh geus janji ka manehna sakumaha nu dibejakeun ku si Nyai tadi yen Bah Jilun kira-kira memeh tengah peuting rek datang ka dieu kalayan kitu cara-carana Bioon hariwangeun bisi matak jadi mamala nuhun Pak kumaha atuh nya Pak urusan eta kuring mah da sieun bisi kajadian nu matak balai aya Bah Jilun ka dieu mah cilaka atuh nyinining milu hariwang lantaran manehna geus sanggup ka Bah Jilun yen rek narima kana kadatangan Bah Jilun tengah peuting geus teu kudu hariwangkeun bae nu rek datang mah eta kajadian yakin bakal lumangsung sarta urang tarima ku kasabaran ngandu bakal ngabagiakeun Bah Jilun ulah ku hidep ningkeun bae ku bapa jadi anu sare di kamar nyinining mah peuting eta teh bapa we ari nining mah sari jeung emah di kamarkeun urang dagoan nah naon nu bakal kajadian tah bener kitu nya panya satuju pisan kuring mun kitu mah nyinining atoheun nyaritana bari seuri sabab sakilat geus kacipta naon-naon nu bakal kajadian engke mun Bah Jilun geus datang nya bener kitu we tukang Kurip kuring mah satuju pisan pek we harek sare sorangan di kamar si Nyai dagoan datangna Bah Jilun datang tuh bakal ka dieu sabab tadi geus paheut pas sini Bioon satujueun sabab taya jalan sejen iwa ti kudu kitu carana heueuh lah keun urang akalan lah yakin bakal reuwas manehna teh sarta bakal eraeun urang warah we sakalian rek kumaha ketakna urang Bandungan ku sarerea ayeuna mah kulawarga Mang Kurip berag deui para mitra sadaya geus kadenge nu seuri nanakeun sugema hate sabab pepedut kandel anu moekan kana rumah tanggana ayeuna geus sirna katiup ku angin kabungahan sagala rupa nu jadi kasieun geus eueuh ngan karinyang hareupan Aki Jumin jeung si Ruhya tapi eta mah geus jadi masalah gede disang hareupan ku jalma salembur jadi mun aya kajadian naon-naon tangtu jadi bang baluh urang Cibonteng lain kasusah Bioon jeung Mang Kurip bungkul kaayaan beuki peuting wanci isa geus kaliwat jangkrik tetep reang di sarada bebence jeung simet gadung patemalan sedengkeun di langit baranang bentang menihibar ciga mutiara meunang ngawurkeun urang Cibonteng geus loba nu tibra sare ari ronda geus mimiti laliar deui lantaran ku Pak RT geus diparentahkeun deui sangkan tatan-tatan bisi aya Aki Jumin dina kaayaan kitu para wargi Bah Jilun geus teu geunah cicing lantaran inget bae kana janji pasini pasang Subaya jeung nyinining yen peuting eta kira-kira pukul 11 rek nepungan ka imahna sarta langsung ka kamar nyinining di sore kene Bah Jilun geus sagedang dan ngarah karijung init mun geus tepi ka mangsana nare kumaha mun engke geus aya di ditu naon kudu dipilampah ku aing mimitina nya tapi kasempatan hade bigeun aing pasti aing mimiti ngusapan buukna heula bakal bisa laluasa lah Badami jeung nyinining sarta Badami jeung Bioon moga-moga we manehna daekeun ka aing da pasti meureun datang urang teh heuh aing datang Bioon ini aing laluasa duaan jeung nyinining rek disanggupan lah mun aya pamentana asal aing laksana ngahiji we jeung nyinining sok sanajan menta sawah sababaraha hektar gede bere ku aing ceuk Bah Jilun ngomong sorangan bari memener totopong bisi kurang pantes turun ngarampaan baju jeung calana bisi teu cocok jeung kaayaan tapi yakin geus rapi ngadagoan para mitra majuna waktu ari keur kitu mah kacida keselna sajam asa sabulan meuni asa cangkeul diu kesel nangtung gawe eje geler we para mitra hayang geura init ka imah nyinining akhirna pukul 10 geus kaluar ti imah geus hayang tepung jeung nyinining
ngadaguan di imah moal teteg kana hate leuwih hade ini teh ayeuna supaya bisa ngadaguan bari ngobrol di Gardurona. Nya kumaha keamanan penting ieu ye. Moal aya kajadian kitu, muga-muga we sing aman sababaik boga rencana ieu teh. Bari ngomong kitu Bah Jilun ngalengkah lalaunan ninggalkeun imahna. Ngajugjug ka hiji Gardurona nu pangdeuketna ka imah manehna. Lempang lalaunan tapi bari ati-ati bisi aya musuhna. Para mitra kaum dangu, tekung silila geus tepi ka Gardurona. Didinya geus loba nu ngariung di Garduh, malah mah aya nu keureut cacarita meuli capetang. Horeng Aki Ilam anu resep kene ulin peuting milu ngarena jeung nu loba, ngarona sing ngarena, milu ngarona jeung nu loba. Aki Ilam keur nyaritakeun lalakon keur ngora di Bandungan ku babaturanana. Sampurasun, Bah Jilun uluk salam jep nu keur cacarita jempe. Nu ngariung ngareret kabeh ka Bah Jilun tapi nu ngajawab teu aya kawas nu rareuwaseun kadatangan ku Bah Jilun. Nah, kala ka jempe didatangan ku abah teh. Sok we tuluikeun ngobrol maki. Keur ngalalakonkeun naon teh? Bah Jilun bere asup ka Garduh. Gek diuk nyelap di antara nu dariuk di dinya. Atuh nu kasedekeun kapaksa ngelehan maneh diuk ngised. Ih kuning Bah Jilun meuli leuwas agi teh. Da sugan teh musuh nu rek ngaganggu karonya. Nyade ka mana abah rek ngaronya? Cek Aki Ilam bari melong ka Bah Jilun nu sejen coloho. Ih dina kaayaan weurit kieu mah dugi. Lain rona wae nu wajib ngajaga lemur teh. Lantaran ngajaga keamanan kewajiban salelea. Ngarona jeung ngajaga katentreman lingkungan lain tugas polisi wae. Lain tugas ronda wae, lain tugas pangurus wae. Tugas salelea nu ngancik di wewengkon ieu. Tak kulantaran kitu najan kuring lain giliran ngarona ge. Tetep we bijil di imah. Hayang milu ngabantu ngajaga lemur nu keur diancam ku Aki Jumin kitu. Ceuk Bah Jilun. Bisa pisan nyaritana mata kaharti jeung katarima ku sarerea. Hehehe, bener Abah. Bener pisan Abah. Kudu kitu ari jadi warga kampung mah, najan di mana-mana ge kudu boga rasa tanggung jawab. Nuhun aja Abah boga pikiran kitu mah. Muga-muga we jadi contoh keur bararea. Aki Ilam kacida panujueunana. Kana jawaban ti Bah Jilun nu sejen ungut-ungutan tanda satuju jeung ngarti. Tah bener kitu atuh ki. Kudu baroga pikiran urang teh. Malah nu kudu diperhatikeun ku urang lain masalah keamanan lemur wae. Tapi loba program pamarentah nu kudu dilojong jeung dibantu ku urang salaku warga nagara nu hade. Pancek Pak RT ge bari dibasa di balai desa. Urang teh moal aya kamajuan hirup mun api lain ka pamarentah. Sabab isu moal kahonta rupa-rupa kahayang. Ari teu dirojong jeung dibantu ku rakyat mah. Tak kulantaran kitu, urang salaku rakyat nu hade kudu ngabantu ka pamarentah. Pikeun ngajalankeun sakabeh rencana jeung acara. Tak kitu urang teh ki. Kudu inget kana amanat Pak RT basa keur kumpulan. Ceuk Bah Jilun beuki aksi nyaritana. Bari pepeta nurutan pangurus nu keur pidato. Keke abahnya aya naon atuh harita teh. Da aki mah basa kumpulan teh teu datang. Lain baha ka pamarentah ngan keur nyeri sirah aki teh. Naon anu disawalakeun basa kumpulan teh Abah? Bah Aki Ilham jadi penasaran hayang nyaho kana katerangan Bah Jilun nu salengkepna. Kieu nu mata kiceuk Pak RT teh jeung para pangurus kabeh. Urang ayeuna keur mojeuna ngahangkeutkeun rupa-rupa kagiatan. Nyatana pikeun ngeusian zaman pangbangunan anu keur haneut dijalankeun. Kahiji masalah cacah jiwa atawa penduduk. Pikeun nyegah kemungna jumlah jiwa di urang diayakeun ku warga berencana. Tayeuna kewajiban urang nyaeta milu ngarojong pikeun laksana eta program. Kadua masalah ieu naon teh? Langgengna lingkungan alam. Pokok kahiji nyaeta tatangkalan pikeun ngajaga lumangsungna kalanggengan leuweung, taneuh jeung cai. Ieu ge kewajiban urang pikeun ngalaksanekeunana. Yu urang rempuk jukung babalengan, maralakai miara nu aya. Katilu masalah pajeg, kaopat masalah rona, kalima masalah koperasi. Waloba lah, hiji-hiji mah teu apal Abah teh. Kabeh pikeun kepentingan urang sararea geus digariskeun ku pamarentah. Pikeun kamakaran jeung kamakmuran urang, kitu. Tah kitu di antarana mah. Eta ge loba deui nu dipedar ku Pak RT. Tapi nu jadi pokona mah ngan sakitu tah kitu. Ceuk Bah Jilun bari teu weleh pepeta. Pikeun ngajelaskeun eusina sawala di desa teh. Sangkan Aki Ilam nyaho jeung deui itung-itung ingetan kanu sejen bisi pohoeun. Aki Ilam jeung nu nyari anu araya di dinya meuni arunggut-unggutan.
Bener atuh abah kahardi ku aki oge. Memang wajib na lamun urang ngabantu kana rencana-rencana pemerintah. Ada wakana pangbangunan negara urang gitu. Sangkan hidup aya gunana kudu balarea. Wangna ayeuna pipilueun kaluar ti imah, aki teh hayang ngabantu ngajaga keamanan lingkungan ieu teh. Tak kitu abah. Cek Aki Ilam dari pisan. Nu sejen manggut, Tah bener kitu atuh ki. Sabab ulah loba alesan kana jalan kahadean mah. Kudu boga rasa tanggung jawab sorangan, kudu sadar ngarti kana kewajiban masing-masing. Jeung deui memang alus namun ngarona bari ngobrolkeun nu kieu. Sabab nu dibandingkeun jeung ngomongkeun batur mah asa leuwih hade guna gede gunana dipake nyawalakeun nu kieu. Kuring mah saduju kana pamadegan aki jeung batur-batur. cek Bajilun para mitra sadaya. Bari rarat-reret kasakur nu araya di dinya. Saterusna Aki Ilam jeung Bajilun katut nu sejena. Ngarobrol sagala dicaritakeun tapi teu jauh tina masalah nu tadi. Obrolan lain anu matak gaplah tapi gede guna jeung mangfaatna keur ngabajukeun lembur. Ningkatkeun pangaweruh ari kaayaan lembur masih keneh tenang. Teu aya nu matak reuwas. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan katempor mengremeng pating arulang siga nu ngagupayan. Di langit pating gaya bag kalong jeung lalai anu haliberan rek neangan kahakanan. Uluh. Jam sabaraha ieu teh euy asa geus jam 11 nya. Cek Bajilun sanggeus lila ngobrolna pok saurang nemalan aya jam 11 mah wah. Angin geus tiis kieu mah yeuh, tangtu geus deukeut ka tengah peuting. Ari ka mana kitu bah? Cek hiji Rona. Wah, rek ngider abah mah rek ngarona lembur. Malah marane ulah caricing deui atuh salah saurang kudu aya nu ngider. Nu sejen ngajaga di gardu tak kitu kuduna mah. Geus abah mah rek kinitnya. Bajilun nangtung tuluy kaluar ti garduh dituturkeun ku Rona duaan. Nu asa diingetan ku Bajilun yen harita geus meujeuh nangalanglang lembur, ngarona ka sisi lembur nu rada jolok. Teu loba carita Bajilun init maju ngaler ngajugjug ka imah Mangkuri. Ari Rona nu duaan maju ngaler rek ngider bari ngabeberah panon nu geus mimiti carepel bakat ku tunduh mung hanya kal waktosna se para mitra.